Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba. Puji sinaru syukur hayu urang sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala kulungsu rahmat sareng karunia ti anjeunna urang sadaya dina waktos ieu dina tempat ieu tiasa riung mungpulung dina raraga paturai tineung kelas 12 SMA Negeri Jatinangor tahun ajaran 2024-2026. Hilap salawat sareng salam mugia salawasna kasanggakeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap sanggakeun ka para sahabatna, ka kaluargana, dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Nu dipikahormat Bapak Kepala SMA Negeri Jatinangor, nu dipikahormat Ibu miwa Bapak Guru serta staf tata usaha SMA Negeri Jatinangor, nu dipikahormat Ibu miwa Bapak siswa kelas 12 serta tamu undangan dina raraga paturai tineung kelas 12 SMA Negeri Jatinangor. Anu dipika cinta jeung dipika bangga sadaya siswa SMA Negeri Jatinangor. Sateu acana ngahaturkeun nuhun ka panata acara parantos masihan waktos sareng kasempetan. Simkuring wakil di kelas SMA Negeri Jatinangor ngadeg ieu tempat sejang ngadugikeun biantara anu jejer paturai tineung kelas 12. Rerencangan abdi sadayana teu karaos tos nyarelek. Rasaan teh nembe kamari arurang tara ka SMA Negeri Jatinangor teh asa nembe kamari arurang teh MPLS asa nembe kamari arurang wawanohan teh tumaros sahanamina di mana sakolana. Tapi dina waktu ieu arurang tos dipanungtung waktos nyuprih ilmu dina ieu sakola. Kahiji abdi ngahaturkeun nuhun ka Ibu Paguru anu tos ngatik ngadidik arurang sadayana. Kadua, rerencangan abdi sadayana ulah hilap kalampahan arurang di ieu sakola. Katiluna, meskipun kaluar dina ieu sakola arurang tos aya dina jalanna sewang-sewangna. Aya nu langsung kerja, aya nu langsung ngalanjutkeun sakola ka perguruan tinggi. Rencana sadayana maju ka hareup teh tong ragu. Insyaallah tiasa sukses tur kerjasama sareng tur doa ti kolot oge. Rupina sakitu wae anu dipikahatur hapunteun bilih aya basa nu pasalira kurang tata titi duga san peryoga. Mugia Allah salawasna nungtuyan urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres udah.